Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Batin Puji Sepudin dina channel nabahas ngeunaan basa dan budaya Sunda. Tah, para sahabat hidup sadayana, dinten ayeuna mah urang ngabahas ngeunaan Indonesia. Urang ngabahas ngeunaan demokrasi. Urang medal ngeunaan hukum di Indonesia, tapi ka mana wae demokrasi Indonesia. Arsan, sabab itu bi apa? Aya teh nuju rame-ramena, nuju halet-haletna. Ngeunaan hiji partai di Indonesia eta Partai Demokrat. Betul terang kan? Aya KLB di Diri Serdang, Sumatera Utara. Yang sebagian mah KLB sabar-sabar. Iya. Kumaha apa-apa, kumaha Komisi Demokrat ayeuna karasan aya nuju sareng kader Partai Demokrat. Kasasan anjeunna teh kandidat anjeunna teh ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar. Sekaligus anggota Komisi 5 DPRD Jabar. Kumaha ngeunaan Demokrat, kumaha ngeunaan demokrasi Indonesia, kumaha oge ngeunaan Indonesia pemerintah. Mangga Kang Haji Asrop Hidayat SH Ekipol lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun Kang Das. Terus ngaluangkeun wakosna. Dan biasa tepan ya ngobrol persoalan demokrasi. Persoalan KLB secara khusus Partai Demokrat tidak anggapan kurang sadayana itu tanda kutip, bukan tanda kutip, tapi jelas dan terang itu bermasalah secara tata krama, secara adab maupun juga secara formal. Lebah mana sih kamu gimana sebab cacat prosedural, sebab sama secara substansial, non wae indikasi dan naon patokan eta? Ya, iya. Jadi ayeuna urang hiji-hiji urai. Nah, pada hiji Seleksi urang balada. Balada Kan aya pengertian demokrasi. Aya definisi demokrasi. Di rakyat, ku rakyat, ke rakyat. Jadi kutilu kata itu, kata eta ya. Prinsipnya demokrasi itu kan memang ngabuka ruang partisipasi yang selebar-lebarnya. Alun-alunna, Seluas-luasnya. Itu demokrasi. Mohon. Jadi ke rakyat, ku rakyat, ke rakyat. Jadi ruang kontestasi, ruang kompetisi itu disewegikeun. Kanggo rakyat, ku rakyat, ke rakyat. Luas. Aya nu perlu dicatat. Ada. Tata krama, etika, aturan main. Ini ieu nu kedah di garis bawah. Ada RT-nya. Ada RT di partai, kita juga punya konstitusi. Tata krama di organisasi ada aturan main. Aya peraturan organisasi. Intinya aturan main. Jadi prinsipnya biasa sedaya berpartisipasi. Boleh semuanya berkompetisi, boleh. Tidak ada batasan dalam demokrasi. Kangge menutup ruang publik itu. Kangge ruang kompetisi ditulakan nggak ada. Teu aya ruang kompetisi kontestasi anu konsisten. Nembrak terbuka. Dan ini yang anu janten salah satu problem masalah demokrasi itu di sini. Karena waktu definisinya itu dibuat dengan sedemikian lebar, sedemikian luas, punten. Nu jahat jeung nu bager, punten maling jeung kiai ustad itu sederajat. Boleh, silakan masuk. Mantap kalau pada ruang demokrasi.
Tapi sekali lagi harus ada kedah ayat bisa aturan main. Ngejantenkeun demokrasi ini beradab, beretika, ngajujung tata krama. Tata krama keadaban ya, keadaban demokrasi. Karena dibungkus ku aturan main. Eta nu kedah ketat. Eta anu kedah dijantenkeun patokan, sandaran, senderan urang sadaya kalau bade lebet ke ruang demokrasi. Itu poin. Jadi bebas Diwatasakan aturan. Betul. Itu dulu. Itu eta heula anu kedah di garis bawahi, eta anu kedah dipahami. Perkawis KLB ayeuna. Nya. Kuningakeun, bayangkeun. Nya. Urang nu gaduh bumi, nu ngageugeuh ieu tempat, nu tos lami ngatur ieu meja kedah di mana, kursi kedah di mana, ieu kamar saha, ieu kangge naon. Tiba-tiba ujung-ujungnya endokap rusuh ka bumi urang ngaku ibu bumi abdi ieu kamar mandi gitu kan. Terus anjeunna oge nyana kurang kali murah kali asli idinya kudu keluar abdi pindah ke sini kan tapi pasti bisa sami sareng ketika waktu orang nyenak motor terus di pasar, duit di sekolah, duit kuliah, duit ngajajakeun, keur ngaterkeun ka bogoh misalnya. Ujug-ujug nu ngaheureukeun maka bedog. Kan begal gitu. Wah, begal. Kira gitu. Nya begal motor. Ada bukti mah batur. Nah, kasusnya dia lebet karena masalah politik. Maka karena lantaran eta kategori lebet jangan pemikiran politik. Kepuguh-puguh aya jalmi nu tanpa bak biku teu nyaros heula kumaha-kumaha. Ngabuka ruang forum, ngadamel forum kumpulan, jaket nama sami, tapi legitimasi asal usul administrasi ieu KTP naon, anggota di mana karepel ngamutuskeun. Ya, salah sawios ngumumkeun salah sawios jalmina janten ketuana. Sing padahal kartu anggota nawi teu gaduh. Nu hadirna wae teu puguh. Anu ngadamel acara eta oge teu jelas. Ini yang Persoalan kan? Makanya tantosna kasus ieu sanes sabuku persoalan demokrasi. Cerita pernah. Ini persoalan nih, Pak. Ini betul. Umum ya? Tapi nyarios ieu janten presiden atau pengalaman politik yang nu buruk misalnya. Apa ya ayeuna? Ya. Karena Kang Jas ketua kelas organisasi. Jelas KTA-na, jelas mekanisme aturan main pemilihan jelas pengurusna, jelas anggotana, tiba-tiba di tanggal 1 itu rapat rakyatnya saya beri kan nami organisasi di kantor kerjasami tebak bikbu terjelas atau anggota PBB kumpulan itu bahwa nyarios dia musyawarah luar biasa. Dia acara anu luar biasa nah pokoknya mah Kang Jas terus terjantan dari ketua nah tapi abdi terjantan ketua nah kan bukan soalan ya presiden buruknya itu jadi jantan persoalan agenda itu dirinya tatanan kehidupan kurang dina persoalan berbangsa bernegara berantakan. Tahu macam ayewe kira-kira kan problem. Ini persoalan ini kedah jangan emutan saya kondisi
musibah kajian kena gunung menimpa Partai Demokrat lalu diantarkan bisa jadi oke kajian kena mulai itu yang disebut presiden. Ini pengalaman atau peristiwa anu kedah memang dipantau bisa. Jadi paniten balarea umum itu. Kedah gitu. Daya komitmen saya nak Komitmen kan soal etika, soal tata krama, soal adab, nah bisa dia mentang-mentang misalnya abong, ketua RW, ketua RT, abang-abang pejabat di mana, gitu kan, terus digano menang saing menang kalakonan segala hal anu pada itu masalah. Jantan terjadi mah luar biasa teh. Luar tina aturan. Bisa. Tapi nyebat pun aja gerombolan dia. Gerombolan dia gerombolan liar karena memang terjelah. Tepuk ujung mana maksudnya? Tepuk ujung kan? Kalau tepuk oke. Anak-anak di acara kita gitu ya. Iya. Tapi kan orang bingung. Bisa hati betul lagi. Lebah dinya apa berarti hatinya arajin apa nomor ini acara kami kan di Sumatera teh misalnya Sumatera ya itu teh hatinya aya rasa minaka manusia aya rasa empati atau ngajena terus aya hagado aya dan hargaan dibandingnya nah palebah dinya mah panginten kan kurang kedah bujur nah memang kariksa diri ngenteng nah memang ya gitu negara orang teh juga gitu nah kan ini kan contoh buruk bisa itu daya introspeksi diri kamu misalnya soal individu tadi kamu sadayana warga negara Indonesia di mana wae memang kedah mutang kedah merhatoskeun pisan korupsi. Pasoalan jika kieu omat ulah kajadian di mana wae di mana secara internal Partai Demokrat kapayun tegas dari pelajaran jelas jika itu ternyata pahit dengan akan bisa karena hati dengan akan bisa karena diri orang bisa koyak dia dilakukan jujur ya yang Partai Demokrat juga fenomena dia jantan pelajaran ayah hikmah kalintang kegenap yaitu Partai Demokrat oke capai ulah kecil wae ningali persoalan bersami kalau nimpa kalau misalnya kita sudah bisa bersakat itu kan terus ini kemata kader Demokrat di Jawa Barat Alhamdulillah solid alhamdulillah sebagai tokoh nambihan kiat backup DPP Partai Demokrat bikin itu masalah dan kalau Menkumham kayak masih ahai ngomong nah itu dia tapi jantan memang Kongres Kalima 2020 kemarin salah satu menghasilkan hari ART kalau didaftarkan ke Menkumham kalau didaftarkan ke pemerintah KPU pengurusnya tapi aturan mainnya lebih bungkus ke ART kalau didaftarkan ke Menkumham lebat lembar negara sahnya lebat jantan lembaran berita sejarah sama tahu selesai jadi sedang anu ada kempelan tapi tengah rujuk karena ada RT untuk disahkan itu sudah tunggal kami titik na eta mah bari mah salah anu di diri sampai lain wae ngalangga ngampak obat tapi ngalangga aturan negara pemerintah ada itu tentang negara ya harus bisa kita lebihnya pasukan negara di demokrasi itu ya leres jantan pesana kan ekses
sanes saukur persoalan Partai Demokrat itu dilanggar Ya. di konteks aturan mainnya. Ya. Tapi aturan main itu sahkeun di pemerintah ieu oge dilanggar. Dirempak. Dirempak. Iya, tunggu dilalu, cakap Lalu dirempak. ya kita kira Dilawan. dan pemerintah partosna kedah jelas posisinya. Iya. Udah sahkeun ada ke mana, Iya. terus umumna di mana, Iya. saha yang pengurusnya, pengurus di DPP, DPD provinsi, DPC kabupaten, sarana terus terdaftar jadi sipol katanya. Kata ya. Penting. Ada RT-na didaftarkan ke Kementerian, pengurusnya didaftarkan ke KPU. Keras. Jamin-jaminnya jelas, alamatnya di mana. Nu hadir di Deli Serdang rombongan liar kita di Kempelan, nu hadirna teu aya dina situ. Aturan mainna teu aya anu sahati Kementerian. Kan kantos dan kondisi anu ngajantenkeun terhinanya pengurus di DPD DPC yang pasti di DPP tambah solid, Kuat ya. tambah kuat. Bohong. Bisa insya Allah. Tak apa itu hadirnya kumaha tak bohong kanggo Demokrat, bohong kanggo umumna NKRI negara Indonesia. Dina selanjutnya. Naon wae oge. Naon wae oge anu bakal tumiba. Ya, Partai Demokrat kedah janten pelajaran. Kangge urang sadayana. Hiji marwah harga diri kehormatan umat karena Partai Demokrat pasti badai ngajak itu semaksimal mungkin pada setakar kebak pasti dia menjaga kedua tantosnya pelajaran sareng hikmah anu muncul sareng tujuan Partai Demokrat kedah janten pelajaran kawarga negara Indonesia di mana tong hoyong didoreksakeun juga kieu tong hoyong apa ya melakukan kawas ieu komo lamun eta menyambut karena harga diri anu hak jeung kewajibanna jelas urang hak kita itu pasukan anu substantif janten kesewenang-wenangan kesemena-menaan soal ieu teh kedah janten pelajaran pisan supados posisi kita secara prinsip harga diri pengakuan hak-hak terus kemudian eksistensi itu jelas kan begitu janten ulah daek di perlakukan sagawaya sangeunahna dua tong hoyong lah pelajaran ieu ageng pisan hikmahna jerok pisan insyaallah abdi yakin Partai Demokrat di Jabar DPC pusat insyaallah yakin aya hikmah nu ageng pisan untuk kami ke Partai Demokrat oke kami ke satu warga dengan KRI pisan eta ya, ini pas ekses, pas jelas. Jangan persoalan KLB-KLB kita saya sebagai masyarakat Demokrat. Tapi masalah demokrasi Indonesia harusnya ini masalah berwangkungan biasa. Sama itu mangga akhir kerja yang jadiran. Atuhun, tapi kira ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurit Sunda. Kurit Sunda. Kurit. Nuhun pisan.